Hayu gerakan itu kami bisa kebesekan deui ye. Kaloyor eta Ahmad. Barang dongkap ka mama ajengan sepuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Banjar Karang Panglayungan anyar pinangih. Di mana kawit dayeuh maneh tempat nyancik panyecingan? Saur Ahmad di pasantren itu mama. Aya naon? Jawab Ahmad, abdi bade masantren mah. Alhamdulillah. Saur mama ajengan Gunung Himalaya ageng agengan manah mama. Bunga anu amarwata suta ya. Maneh daek neangan ilmu. Bunga mama daya hinggana. Saha ngaran maneh? Ahmad. Mama teh bunga. Ngan aya bingung seetik jang. Bingung na mama teh ieu tempat geus teu aya. Pinuh sadayana ku santri. Sakitu we mama bingung. Jadi tempat teh sadayana parantos pinuh. Mama bingung anjeun di mana ieu teh rek masantren. Terkecuali anjeun daek di dapur ku mama rek dipangdamelkeun kamar. Kumaha Ahmad? Lamun maneh daek di dapur dipangnyeunkeun kamar ku mama daek. Alhamdulillah. Cek Ahmad cocok aing di dinya ye. Laras ajengan abdi mah di dinya wae. Ulah dialihkeun deui abdi mah. Pikiran Ahmad cocok aing deukeut kana kejo ye. Sebab rumah teu mawa bekal.